Jadi bingung orang sarua penting menurutan pepatah kemudian disebut bener nurutan kolotnya itu. nurutan kolot lah lieur aja mah Apal tuh. apal nah udah tengah apalkeun orang Ieu bejana teh di belah wetan kamari aya nu kaleungitan hayam. Jam 10-an peuting cenah. Sabaraha hiji leungitna? Ari ceuk keluarga di ditu mah 3 cenah kaleungitan teh. Jago hiji, bikangna we 2. atau kitu mah murunan urang teh kudu waspada kumaha penting kitu dah boga komandan dekahnya kitu undat irit wae ka imah janda Jarem kieu coba aduh dekah. Si kecut ka mana dia? Si Maul nu sahulueun ieu jelema ih. Beutik isun, beuteung lapar ih. Rek nyiar ka mana atuh ayeuna? Anu mah nya eta geus geus rame deui wae aduh arek liar-liar ge. Ramena teh rame wae ngontrol ya kamari arek ieu. Apes di wae, tapi batur mah hasil eta hayam 3 ih. Iya tuh. Cara. Itu jenengan di kemana nya ieu aduh. Ka Lebak da eta Citang Tarasah ya beta 2an yang sok ngulincer wae aya. Keur waktuna batur sok meunang itu teh batur teh ih. Nantisna ya. Enak kudu kemana gitu neangan ya udah ih picut tingkat dari itu udah dahar itu kamari di mangkuk namanya nanti kamari deh isi mah udah saliwang kita sok rajin gitulah mere aya kudu dibutuhkan jeung terus kudu kumaha ya coba kembali tuh lah gitu sugana ya gitunya ayahnya sakit nih juga ayah jelema mana tuh di tuh ke baju hidung eta teh awakna hidung eta bajuna hidungnya ih sia euy aduh sia teh bangun ieu mah bangun naon bangun imah lin bangun apartemen si mah bating ulin jeung Pak RT cili itu urang teh bangun aya jelema ini tuh tigana eta bareng aduh sia euy kadengen teu kadenge mah bagus kumaha tuh euy teh aduh aing nya di udang sieun di urang maleutikeun awak lagi segede di udag ge malik mudag eta mah atuh kumaha tuh ieu kumaha tuh aing euy heuh woi aing maneh kunaon aing maneh kunaon sih teh aing si eta kunaon teuing maneh kunaon ruas heuh panya teh badog aduh Pak RT ieu sok ulin jeung maneh teh ya mun takan curi maneh kitu teh tah ulin jeung ieu tah salah si ulin teh aya naon kitu aya naon ieu Pak RT teh aya nu ngaliwat ka ditu make baju hidung ting saha teh eta teh Pak RT make baju hidung eta teh aing mas rupa-rupa ulak-ulok di tadi teh apaan si komandan mah mata kititah marane jeung si Ewok lagi coba anu ngaribut si komandan coba ku sobatna coba sok di papatahan abdi mah tengartos bro sok tadinya ieu Pak RT tadi aya nu ngaliwat ka belah ditu make baju hidung apaan geus bebeja ka Pak RT si komandan mah bisa jaga da aya cenah barudak duaan si Bom yang si Rahman tah kitu tadi teh aya nu ngaliwat ka belah ditu ka belah tongo make baju hidung geus ena mah ngamangkokna bae diuk teu paruguh bae nungtung kieu mah ayo calik
Da kopi teu aya di dieu kumaha. Soalnya ramu ngomong yang gimana euy. Lain itu aya naon itu. Tadi teh aya jelema liwat di ditu make baju hidung eta teh. Tah hidung geus diusir gua. Eta teh ting bajunya hidung ting awakna hidung kabeh eta teh. Cek kepala desa kakuring ngomong nanyakeun cek kepala desa teh kumaha cenah eta si komandan jeung si Okre masih keneh henteu jaragana aya jelema liwat Tadi tuh katong baju hidung. Pakai baju hidung. heueuh kuring teh digorowan ku kepala desa teh dipanggil nanyakeun Bom mana babaturan ulina bom. Ini babatahan. Oh kieu. Astagfirullahaladzim. Kunaon eta teh? Ka mana jang ka mana? Ka ditu make baju hidung. Nah, atuh mun tanya. Sieu nanya na oge pan urang malah leutik keneh ke. Itu naga jelema naga jangkung gede. Urang arek diudag teh bisi malik ngudag kitu mah. Iya mah generasi muda teh. Gampang karena gaji mah kuring ngomong ke Lurah. Iya mah karena naon-naon kakarak mimitian menjaga ge geus minta digaji. Aduh, ampun, ewok si komandan teh atuh. Nah, atuh nikahin tah budak kieu. Ampun, canaon-naon jang Asep. Tong kana aya gaji lah. Ribuh bener. Ampun, ini mah. Astagfirullahaladzim. Teu pira atuh tanya we jang di mana buka KTP henteu kitu. Lamun ditanya buka KTP tidak urang teh lain RT atuh nu meureun berhak nyok buka KTP teh mah pan RT meureun mun ka desa oge leun aya naonnya. Ku RT diboga tanya. Minta KTP fotokopina, minta kakak. Heuh, lamun arek ieu naon teh nyokot duit 300.000. Di desa kitu meureun. Lain ku hansip. Ngomong naon cenah dieu. Astagfirullahaladzim. Ieu teh budak tapi geus kolot. Duh, tuh besyek lagi. Minum tete. 2.000. Ngomong naon cenah dieu. Atuh da ieu kewajiban maneh nanya mah matak di titah jaga oge bisi aya naon-naon tah ku maneh anu duit ciga teh tanya kitu ngerti Ngertos. Anak-anak anu bandros ini aduh ampun Curi teh atuh. Kantong mesyar curi teh ulah di toko parabotan. Tong. Makan denge atuh. naon anak Curi tong mesyar di toko parabotan. cek Lurah teh coba kontrol ayah henteu cenah nu jaga di titah ku komandan jeung si Ewok teh ayah henteu ieu anu dua teh geus males-malesan jagana teh ting hayang naon tah ngerti. Oh syukur atuh aing ngarti mah tah kulantaran ada mah geus arek menuju ka subuh wayahna we marana mah duaan mah paratkeun jaga wayahna ari partai mah geus kolot geus kuat seberang ku angin ieu teh nya wayahna we Siap. sok namanya Ya. ada kulantaran geus arek menuju ka subuh lah wayahna we jaganya ayo nya Siap, Pak. Yuk. aduh hebat euy ayo nya Mangga Pak RT. Hati-hati Pak RT di jalan. Hati-hati. Tok, ada yang nyulik kali. Ayo ah. Ya. Saya nongak kepaksa euy, duh jaga. Jagaan ka isu. Sabat tiris di aduh dia. Gonggerongan teu geunah, kunaon eta teh? Teuing nya teh batuk euy. Oh kopi itu tuh cik Pak RT atuh. Ya, sadiakeun. Oh kopi nya jeung gadang. Aduh, ieu mah ngita pot hungkul.
Mau gorengan, jadi tidak murid jaga telapor. Tau enggak sih dak tarimakeun kieu nasibna. Nasibna kieu gara-gara si komandan eta. Ulin ka imah janda. Pantes we marehana mungeun jeung gawe kieu euy. Geuningan kieu gaweana ge dasar komandan gejul. Nabung Coba sidang tarasakan. Aya deui. Kita mah juga ngarora keneh eta ieu. Tapi euy dak misalkeun ke daraya di dinya pasti gorowokan. Leutik oge. Nah, dinya.